Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tangan sama kadita dia. Nah, anak kemana? Ka imah anu itu. Aku udah bingung dengan imah haji mah da loba teuing. Cara gemak panjang ih. Calik sudah cang. Di itu. Calik nya teh cang. Bulan bulan. Mau mana nyoren pedong? Jangan kopi nanti anu. Aduh. Ayo. Saya aus kieu. RT. Orang nipu. Wah, Iya sabaraha bulan nanti kedong iraha. Maasina can ka dieu. Berdua. Eta pada bersibuk. Oh, Ulang tahun. Ayo teh naon? Rai ya punten ya sampean ieu. Selain kesopan aing. Poho deui ji. Kumaha? Lain. Cau anu dibabakan arek dijual mah. Aing mah pan teh melak dibabakan. Melak naga aing mah di kebon teh. Malahnya Eta mah nu bapak dia meureun ah. aing mah di holipet aing melak cau. Batu. Lain. Hai eta nu dibabakan arek dijual mah cu angleng. Cau Aya dua turuy. urang disaparan. Macam. Cau angreng. Heueuh. Aku mah baraha di. Basuda kieu ji. Ayeuna pan keur murah heuh. Daripada aya nu mesan we urang oge. Pesan anu dua turuy eta rek dibayar kurang. Aduh gawe lah. 8.000-an. Burung. Aing geus lain manuk Ji. Lain atuh eta mah Baca nu burung ya. Ban bahasa Indonesia na burung. Oh. Nu burung. Kirain itu burung Pak Haji. Kan enggak pakai celana Pak Haji. Ya malah nu burung. Oh iya. Nu manuk. Itu manuk. Balik hati. Naon eta? Aduh. Soalnya dijual mah. Arek pan keur ngorake nih meureun eta mah. Oh, maksudnya isukan pageto kurang diala gitu misalnya kolot saeutik kayak diala. Oh, gawe eta mah. Ujung eta lah kain mesen lumayan ya meureun Mang. 1000. Aciri ieu lamun kolot mah geus anakan. Kumaha? Geus anakan. Lamun teh kumisan. Oh, eta mah jelema. Anakan we kos aya arek iman. Lain. Ji. Eta mun anak cau, bapana saha? Atuh taing. Indungna saha? Coba nu ngawinkeun saha? Si Mas. Si Mas. Mas Sigit. Lamun dijaha ayo sudah kumaha ge jual moal. Heeh. Arek dijual arek gawe daripada kapiceun wae teh kadahar gitu mah. Papan 2 turuy kali salapan. Salapan. 38. Turuy kali salapan berarti 2 meureun. Oh, heeh. Saha? Nah, tukang cau teh belak ngitung. Pan kieu sakola mayar aku. Suluh. Pan aya kalkulator. Oh. Sana mah. Kumaha? Wah, pintunya mukananya. Oh, 18. Oh, ada 18. Murah atuh mah pembelianna. Ya, tadi sabaraha duit atuh Heuh, daripada ka batur anu mah. mah we tangkal ge murah 3.000. Kaselaing mah mun bae sedoro teuing lah. Sap eta 50.000. Gedeng ge. Lain. Nah, Oh, naon lagi itu? Ulah. Ulah dijual-jual. Kunaon Ji? Naon? Kunaon? Ulah dijual. Mending gelong deui jeung cai. lah maksudnya sama-sama anu mayar ka haji tadina mah kitu. Wah, eta oek. Oek. Tong heret. Keluar mana? Aduh. Wah, eta tina cincin. Kumaha cau? Ayo. Kumaha? Maksud 18-an. Heuh, Mau langsulan 2.000 atau baji? aduh aing pan di bank kabeh duitna ge teh. Bener sih. Itu banyak. Ya tadi pulangan meureun diulang beli 10.000 rugi 2.000. Aing tanggal nyokot kabang. Heh, Eta we tempe tah. Yo. Pemulanganna. bener Ji. Tak kopi mah gratis. Dua itu Ji. Iya. Ji, duaan. Hiji. 4.000 hiji. Anu gede oge 1000 perak beureun. Iya goreng tempe, goreng triplek unik. Goreng silet legung. Lupa silet itu. Pan eta ge buahanana tempe Mang Iyas. Teu laku malah dipikir ka dieu. Tidak digorengan. Teu tadi gorengan. Aing meuli kamari ka Mang Iyas. Tuh. Kunaon? Aduh. Ngora mah buku. Lain ngora. Si eta mah kacang kedelena lain tina kedelai. Pokoknya tidak kacang eta. Kacang panjang. Oh, narawai bener. Narawai. Aing mah kadang kacang-kacang sok jiri-jipan. Jadi makanan mana nama lamun ke Mekah. Malik korma jorona roai. Nu burung gak? Salah hiji Ji. Karep deui pulanganna. Aku nyokot deui. Hei, nu dede eta urang dijual ku haji.
Ji bisa haji apa? Si RT. Nuhunna ka dieu. Oh nuhun. Nah, ada urang teh nuhun da meuli 2000-an. Pan eta teh pamen mah ias. Tadi gorengan lalit dikit. Hujan beneran. Lain. Arek ini arek di alah heuh. Maksudnya isukan maksudnya nyiar urang. Oh, bayarnya nya heuh. Nuhun nya. Loba amat. Hah? Ngajaman. Ngahit. Bagi pelanggan di atuh. Nuhun je. Assalamualaikum. Salam. Nu burung. Si Haji, ketemu si Haji. Ya, si Haji. Culangung. Nu saha eta? Nu Haji. Haji mah belegug. Kunaha dicicingkeun wae. Si aing nu belegug. Ampun Haji. Mana gua tuh. Tadi Ka mana? Bobana ka mana? Yo ka di kanang. Tidak mah. Enggak sih. Aing arek ini ka mana? Aing can marah. Adek mun marah domah ulah kujukut. Maraban hayam kuut. Burung. Cak. Eta cak usaha. Atuh cak uti tentang Haji. Geus dibeli ku urang. Apa dititah Pak RT pan arek muludan. Apa orang mesti bayar ku urang? Ala cenah di tanpa Haji cenah. Atuh geus dibeli ku urang wayahna rek dibawa. Atuh tanpa RT. Dibeli da 18.000 kira aku urang kudu. Deui pan. Terus kumaha atuh ieu Wayahna Pak rek RT dibawa. laporanana. Itu Pak RT salahkeun. Pak RT salahkeun ulah nyalahkeun urang. Aduh, aing. Kumaha? Aduh wayahna atuh wayahna dibawa. Tong atuh mah Geus dibayar. RT. Beneran bener atuh nya terus dibayar. Mana jeung Pak RT. Pamulangan ake tak gorengan tak aya keneh hiji deui. Mana nu bener ya Pak RT apa di dinya? Asal tuh udah bawa tidak. Nah, mana nu benernya Pak RT apa? Naon Baji? Nuhun ye isuk-isuk geus ribut. Cau lain aing geus dijual ka urang ge. Berak dijual di ke Batur. Apaan ku Pak RT? Bermudan. Culangung si RT mah nyanyahoanan. Heuh di bawah, apa geus dibayar ka haji meureun. Aing geus dijual ka si ieu. Ai mudan cau di mana? Ibang si RT nitah. Heeh. Kumaha aja ieu. Si RT cenah di rumah haji gitu. Ieu dijual ka aing 18.000. Heuh, pamulangan ake gorengan tadi dua. Timang iya Urang atuh urang mah ayeuna. urang mangke mah urang lalangkeun lah urang mangke di kuat urang mah cau deui. Si RT salah Masih si RT aing. kemarin. Geus bawanya. Kita geus asa kitu nih. Bunga saneng. Sakalom di ibuna teh. Bunyeuna. Atuh kurangan deui atuh kulangan 1.000 ka urang. Sila aing kan pulangan di pulangan wae. Heuh atuh pan eta 1.000. Aing mau bajir dang lagi ah. Aing kemana sih lai? Atuh arek yang jual lah iya kan mesan. Hajinya nuhun oh. Jangan si RT belum. Aing si RT mah aing mah kasus.